jabang udah gajina ge. Jadi lamun barang berek ka tetangga leutik pulangkeun deui gede gajina. Eta teh nu resmina hungkul nu teu resmina loba. Saga tiap minggu teh aya teh kena nu teu resmi teh asup ka nu rekening. Aya sada Jabar mah. Nya kurang leuwih 20 mah aya per minggu pasep aya. Sok balik pasea. Ah, tapi nu paling utama ayeuna teh kan urang teh keur semangat ngawangun rumah tangga. Naon cenah? Urang teh kabeh keur semangat ngawangun rumah tangga. Ari imah teh naon? Ari imah teh imahna batu satangtung. Aduh, mungkin lieur sih kamu. Dipantauan ku handeulem, ditihangan ku hanjuan. Imahna di mana? Di Birit Leuwi. Aduh. Naon cenah? Birit Leuwi. Imahna di Birit Leuwi, di hateupan ku handeulem, ditihangan ku hanjuan. Ari birit teh naon? Bujur. Naon cenah? Resep nu gede nu leutik bujur. Aki resep bujur gede sia teh. Lamun hayang bujur gede kawin ka munding. Bujurna gede. Imahna di Birit Leuwi. Ari leuwi teh jer. Ari leuwi teh jer. Ari bujur teh deket. Ari bujur teh barang nu deket tapi teu katempo. Deket teh bujur? Katempo teh. Sabab imahna di Birit Leuwi. Birit teh bujur, bujur teh lir ibarat leuwi karampa tapi teu kade. Naon hartina loba perkara nu deket tapi urang teu nyaho. Ari Gusti deket jeung urang? Deket? Nyaho teu? Jadi kudu naon ayeuna teh urang teh kudu loba ngaragap